Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang lajeng. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala musannif imanuna bid'un wa ainun su'batan yastakmilana ahlu fadlin ya'zumu. Urang ngapalkeun heula. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imanasya sinda su'apatu tamamu. Puji ka Allah anu parantos ngajadikeun iman jalma cabang-cabang anu sampurna. Hadi buyutum min kitabil kusini man qala ba'da sholatina wa nusallimu. Ieu salah tina kitab al-kusini nu nyaurkeun sholawat salam ka nabina. Li Muhammadin wali alihi wa sahabati madaro syamsun fis sama'i wa anjumu. Ka Nabi Muhammad ka Ali ka sahabatna salagi muih panon poe jeung bentangna. Beres muqaddimah. Ayeuna cabang iman teh aya 77. Imanuna bid'un wa ainun su'batan yastakmilan ahlu fadlin ya'zumu. Iman urang 77 cabangna disampurnakeun ku ahli unggul anu agungna. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna ari iman urang sadaya bid'un eta 7 wa ainun sareng 70. Naonana su'batan cabangna. Yasakmilan anu nyampurnakeun sanyana. Hakana eta bid'un wa ainun atau nepi kana su'bah. Hakana eta su'bah saha ahlu fadlin ahli kaunggulan. Ya'zumu anu ngagungkeun itu ahlu fadlin. Nah, iman urang sadaya teh aya 77 cabang anu disampurnakeun ku ahli anu arunggul. Yakni ngamaksud musonif inal hisola saestuna warna al mutafarri'ata anu dahan-dahan anil imani tina iman sab'un wa sab'una eta 7 sareng 70. Kama seperti perkara qala ngadawuhu kana itu ma saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al imanu ari iman bid'un eta 7 wa sab'una sareng 70 naonana subatan cabangna. Jadi iman teh aya 77 cabang. Pa abdoluha mangka ari pang utamana pang abdolna itu iman teh nyaeta qaulu la ilaha illallah, nyaeta ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha jeung ari panghandapna itu su'bah imatatul ada eta mikeun pilara anit thoriqi di jalan. Nah, aya suluh ngahalangan jalan dikasisikeun. Nah, eta teh imatatul ada. Bisi ngahalangan kanu ngaliwat. Aya cucuk, disingkahkeun. Nah, eta teh imatatul ada anit thoriq. Wal haya'u sareng ari haya gaduh kaisin su'batun eta salah sawios cabang minal imani tina iman. Rawahul muhadditsun, rawa ngariwayatkeun hu kana eta hadis sa'al muhadditsun para ahli hadis. Wa qaulu nazimi jeung ari kasauran nazim imanuna anu dimaksad imanuna teh ae puru imanina, tegesna cabang-cabang iman abdi sadaya. Nah, anu dimaksad puru teh cabang pandahan teh subah gitu nya. Dari ibarat tangkal mah aya dahan-dahanna. Iman sapertos kitu. Anu dimaksud amal tina iman teh. Wa qaulu jeung ari kasauran nazim bid'un, lapat bid'un bikasril ba'i kalayan kasroh ba bid, wa fathiha jeung patahna eta ba bad, bid'un atanapi bad'un. Wa maknahu jeung ari maknana itu bid'un indal khalili menurut Syekh Khalil sab'un eta 7. Jadi bid'un teh 7. Wa huwa mangka ari sab'un al muradu eta anu dimaksud huna di dieu. Jadi bid'un teh 7 kitu nya. Wa qaulu jeung ari kasauran nazim wa ainun, lafad ainun maknahu ari manana lafad ainun teh wa sab'una eta 70. Li anal aina karna saestuna ain bisab'ina eta 70. Kama anal hamjata seperti yen saestuna hamjah biwahidin eta anu nuduhkeun kana hiji, wal yaul musanna jeung ari ya anu dititikan tahta di handapeunana bi asroti nuduhkeun kana 10. Wal qafu sareng ari qaf bi mi'atin eta nunjukkeun 100. Wal ginu jeung ari gin al mujama anu dititikan bi alpin eta nuduhkeun kana 1000. Itu jadi ainun teh 70 kitu nya. Wa qaulu jeung ari kasauran nazim su'batan, lapad su'batan tadi. Wa ainun su'batan mansubun eta anu dinasabkeun ala tamyizi netepan kana jadi tamyiz. Mawi ngalogatanana tadi naonana. Nah gitu. Naonana berarti tamyiz. Lamun barina hal eta. Maka rarangken-rarangken ieu teh peryogi. Peryogi kanggo nangtoskeun naon tarkibna kitu nya, kedudukanana teh jadi naon. Nah, engke bakal apal.
tingkah naon. Nah gitu. Lamun tamyiz berarti tingkah nasab. Rarangkena sok nganggo naonana. Nah gitu. Wa qaulu jeung ari kasaurana jim yastakmilan ha. Yastakmilan ha binuni taukidi kalayan nganggo nun taukid yastakmila. Kapayuna ya nun yastakmilan gitu nya. Nun taukidna al khafifati. Nun taukid khafifah yastakmilan. Wasini sareng nganggo sin. Dicanak tina sulasi majid. Warna sabaraha istakmala hamzah jeung ta panambahna tina sapertos istighfaro numawi ngagaduhan makna mutaadi sareng atanapi tholabul fi'li. Istighfaro nyuhunkeun panghampura. Yastakmilan nyuprih nyampurnakeun gitu. Pina tholabul fi'li. Wawa jeung ari itu yastakmilan pilu mudhari'in eta fi'il mudhari wa fa'ilu jeung ari fa'ilna yastakmilan qauluhu eta kasauran musannif ahlu fadlin. Mawi tadi ngahartosanana yastakmilan anu nyuprih campurnakeun ha kana eta subah saha ahlu fadlin gitu kan ya. Bihadfi tanwini kalayan ngabuang tanwin lil wazni eta teh karena wazan. Wal makna jeung ari hartina ahlu fadlin anu dimaksad innal fudolaa saesuna anu arunggul ya'duna eta ngarekan itu fudola hadi sab'a kana ieu 7 wasab'ina sareng 70 mukmalatan eta anu nyampurnakeun linapsi kana hate. Jadi bakal sampurna cabang imana maka jejeg imana teh gitunya. Li anau karena saesuna hadi sab'i wasab'ina yasluhu eta lulus biha ku sab'i wasab'ina naon umuru dunya urusan dunia wa yasunu jeung alus bihaku hadi sab'i wasab'ina naon umurul akhirati urusan akhirat pirang-pirang urusan akhirat. Sedengkeun wayat lubuna jeung nyupri jalma-jalma kama laha kana kasampurnaanana umuru dunia wa umur akhirah. Kama qala nazim. Kama qala seperti yentos nyarios saha anazimu anu nganazomkeun. Nah gitunya. Enten jelas imanuna bid'un wa ainun subatan yastakmilan ha ahlu fadlin ya'zumu. Jadi iman urang sadaya teh anu dimaksud cabang-cabang imana. Nah itunya cabang-cabang iman anu dimaksud deui nu tos kalangkung kamari maksud iman di dieu teh nyaeta amal tina iman, realisasi tina iman cabangna teh aya 77 cabang anu disampurnakeun ku ahli anu arunggul. Wallahu a'lam bissawab. Sok aos heula. Imanuna bid'un wa ainun subatan yastakmilan ha alu fadlin ya'zumu.
Iman urang 77 cabangna disampurnakeun ku ahli unggul anu agungna. Ulah eureun ngaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.